wa ma yazala minal halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya wallahu a'lam. Puji serta puja hanyalah milik zat Allah yang maha ada, yang maha lama, yang maha beda, yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha melihat tapi bukan menggunakan mata, yang mampu berbicara tapi bukan menggunakan telinga, yang berbicara tapi bukan menggunakan lisan seperti orang manusia, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat berangkai salam, marilah kita curahkan ke Habibana Alam, seorang pelopor yang membawa dunia yang mencengkam menjadi redam, yang beliau adalah khairul anam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sararea khususna anu hadir sing ngengingkeun pitulung katut sapaati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuku sim abdi dipika hormat guru-guru sim abdi khususna guru urang sadayana. Pamudah-mudahan ya Allah guru urang sadayana sing ngengingkeun. Mudah-mudahan ya Allah guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mun dirampak ku dampal panangan, dilihat kudu cerila, ditempo bahkan diintip ku soca anu lancip. Dina danget ayeuna urang kumpul kieu teh mangrupakeun nikmat anu kalintang ageungna. Uihan deui naon cenah nikmat anu kalintang ageungna? Naon ari nikmat teh? Nikmat teh kagenah, kahayang, kabogoh, kalintang genah. Nikmat teh atuh pada teu nikmat kumaha? Soca tiasa ningali, panangan tiasa cubak-cabak, sampean tiasa jalan, cepil ngadangu. Cabak naon, cabak naon? Jawab atuh. Islam. Cabak naon kamari? Ajai si Bandung. Cepil tiasa ngadangu. Biwir ngabuceng berang imam. Ta eta teh suatu kanikmatan ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Ngan sing ebut hadirin sagala kanikmatan eta moal aya sakabehna iwalna jalmi anu ngagaduhan ilmu. Naon saur ulama ngagaduhan ilmu. Wa'lam ahi anna kuladatin husroh fil ilmi idmasi wa hulisiro wasobi. Anjan kedah terang dulur sing nganyahokan para santri, para bapak sareng ibu kanikmatan kaljatan. Misalna emam susu nikmata. Jawab komo. Komo susu gantung mah. Komo diarawin. Susu anu digantungkeun di warung da anu ngagolan mah pasti eta tos basi. Pasti si awewe anu kitu mah. Ayeuna numpak mobil nikmata. Anu numpak neng nikmat. Ngan sing emut hadirin sagala kanikmatan anu aya di alam dunia ieu moal aya sacara nikmatna lejatna geunahna jalmi anu ngagaduhan ilmu. Atuh pamudah-mudahan ya Allah urang sadayana sing kareutkeun jalmi anu ahli ilmu. Anu bae. Mang Dandi baper. Kawin si anu Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.